Ami Abdi Ayu Ratnasari ti 11 Multimedia hiji bade ngabarkeun warta ngeunaan General Manager Hyundai Engineering Heri Jung dipariksa KPK patali jeung suap PLTU 2 Cirebon. Komisi Pemberantasan Korupsi keur mariksa General Manager Hyundai selaku tersangka dina kasus dugaan suap anu patali jeung perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon. Heri Jung geus datang ka Gedung Merah Putih KPK jeung keur dipariksa ku panyidik. Heri Jung datang tabuh 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat bebarengan jeung panasihat hukumna Budi Prasetyo. Dina keterangan tertulis dinten Senin 20 genep Mei, KPK geus muka deui panyelidikan dina perkara ieu. Dina bulan Februari kapengker KPK geus mariksa saurang warga negara Korea Selatan anu identitasna dirahasiakeun salaku saksi. Pemeriksaan eta bisa lumangsung sanggeus meunang izin ti pamarentahan Korea Selatan sarta dilakukan di kantor Kejaksaan Seoul Sentral. Cek Budi, ieu mangrupa bentuk gawe bareng hukum internasional anu hade antara Indonesia jeung Korea Selatan ngaliwatan perjanjian bantuan hukum timbal balik atawa Mutual Legal Assistance MLA. Nepi ka ayeuna proses MLA-na masih keneh lumangsung. Sanajan geus ditetepkeun salaku tersangka ti saprak 15 November 2018, tapi proses hukum pikeun Heri Jung can rengsek. Heri Jung diduga geus masrahkeun duit suap 6,4 miliar ti total janji 10 miliar ka mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra pikeun kapentingan perizinan PLTU 2 Cirebon. Salian ti Heri Jung, KPK oge geus ngajadwalkeun pameriksaan pikeun 3 urang saksi sejenna dina poe ieu nyaeta Bupati Cirebon periode 2014-2018 Sunjaya Purwadisastra, mantan Direktur Corporate Affairs PT Cirebon Energi Prasarana Teguh Haryono, mantan Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto. KPK netelakeun yen proses penegakan hukum ieu baris diteruskeun kalawan transparan jeung profesional. Kituna warta anu kuring tiasa nyebarkeun langkung anatapi kirana hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.